Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 10 Bahasa. Kali ini saya akan mendongeng asal usul situ Bagendit dari Garut, Jawa Barat. Zaman baheula di eta desa hirup hiji awewe satengah umur ngaranna Nyai Bagendit anu Rangga. Si Rangga boga kabengharan anu sesa-sesa almarhum salakina anu geus ninggalkeun manehna baheula, ku kituna teu boga anak. Jadi manehna hirup sorangan di imahna. Kakayaan anu dibogana anjeunna sering janten prihatin. Hartana bakal beak sareng anjeunna bakal murah kana kamiskinan. Kulantaran sieun kitu Nyai Bagendit jadi wanuja pelit samajan manehna pangberharna di antara warga desa liana. Selain ti pelit, Bagendit oge mangrupakeun jalma anu teu marahay ka batur. Nyai Bagendit bakal mulungan jalma-jalma anu keur kasusahan ekonomi ku carana minjemkeun duit tapi dina suku bunga anu kacida luhurna. Sajabab ti eta lamun warga telat mayar hutang maranehna meunang perlakuan kasar tina utusan Nyai Bagendit sarta ngarampas imah warga anu ngutang ka manehanana. Panggeusna sabenerna kacida kaheuleuy jeung kaheunheuy ku sikap pelit Nyai Bagendit. Malah Nyai Bagendit oge minggep ngulingkeun kakayaan ka warga satempat tanpa ampun. Dina hiji poe waktu Nyai Bagendit keur sayah di pangkaran bari ngitung-ngitung duit jeung emas nu diboga, saurang aki nu geus kolot lempang ka imahna Bagendit bari ditunjangan ku iteuk. Si akina nu keur ngumbara boga niat nyuungkeun cai ka Bagendit. Kusabab haus saenggeus lalampahan panjang. Sanajan kitu Nyai Bagendit henteu masihan malah nyeretkeun kolot eta kasar. Nyai Bagendit oge ngusir eta sepuh ti imahna. Si aki kacida kuciwa sarta henjel tuluy mangsikeun teukna di handapan imah Nyai Bagendit, nyebutkeun Nyai Bagendit bakal dibere palajaran tina sikapna anu pelit. Nyai Bagendit teu peduli nganukur seuri kana omongan si sepuh terus asup ka imahna. Iteuk akina tuluy ditarik kaluar tina liang tanah keur cai nu akhirna ngaluarkeun banjir. Warga lumpat nyalamatkeun diri jeung akina ngaleungit wae. Sanggeus caina ngalembur, Nyai Bagendit sadar yen manehna geus ngalamatkeun rezeki. Bari mawa sakotak kuit jeung emas, Nyai Bagendit nyoba minta tulung tapi teu aya nu nagihni sabab kampung teh sepi. Nyai Bagendit oge tilelep ku kakayaanna serta caina ngalembur serta wujud kawas situ. Saterusna eta situ dingaranan situ Bagendit.